sabaran teh hirup sorangan mah jika baheula aing kerjaya loban udah deketan teh boga baturan keluarga bodolurnya ari geus ripuh mah kieu juga nu pada ngantep di lieu ka ditu eueuh lieu ka dieu eueuh teuing baroga kaingetan teh mata kitu ge meureunnya ka aringetan ka aing teh geus kieu mah geus ripuh kayang manolol aing teh aya sakalian nitah atuh ka warung boh ka mana dan istri rempo ge mah kudu tulungan nu ngaroran nu jarag-jag aing nya geus kieu beuti rumah we ngukur kana diri ngukur kana kujur teh aking hirup teh tega ndak loba dinyana mah marana anjing sok panggil sengkong teh begitu berenang sekarang itu apa ya datang aja aing geus ngawur nu teh hayang dikiriman barudak assalamualaikum waalaikumsalam lur kadi ya lur asa ngempong euy anu ngalayan bos minang ID mas sami-sami lurnya gua anu wae duaan suka anu lainna ka mana ari suka teh si dari ieu batur ka bos udah ngomong nang mereka dari ieu cenah kitu mah diliuk kan tadi ge nya kolot mah kana ngarora ge sok melang lu nya kitu teh suka teh teh rasa teh panarinya Panggasana mah suka ngarumpul gitu nah atuh sok ngararopi ya saturuna hirup sorangan mah teu pulang-pulang teh naon ge pamere-mere datang sok ya bos aya kue legenda teh heeh bisa ada di tetangga kue ali teh hirup sorangan ora bisa juan-juan atuh lu calageurna tuh alhamdulillah keluarga padahal bawa saya teh kos baru bujangan hirupnya ibu anak pemajikan saya teh riba sudah bos masih kedua anak udah budak rendah jadi nurus tunjung mangro ya gitu dikukur nurus tunjung mah dah sugan teh biasana teh di pampaneri nanya lanurnya gede teh biasa nus ngariung ngumpul enak eueuh kamarana cing teh menculang cileung eueuh sasaha mah tadi teh di handap teh kamarana jelema cing teh citizen kieu nyata gitu sugan teh daratan gitu untung we maneh duaan nu masih kena inget ka dewek mah alhamdulillah nu ngarora meureun baroga mas tujuan masing-masing mata kitu ge terus lamun sampai mikiran jeung arurang mun darewa sambeurnya ningali model grup model ningali babaturan atau keluarga keur anu ripuh teh daratang meureun bener beda jeung lah nya kitu teh kudu bisa-bisa ngamaklum urangna tah kitu salaku nu geus karolot teu nana lah tah kitu bener bos gitulah barudak kahareupna cing tapi bae da ari kolot banyak teu boleh ngaduakeun ari kitu ge kanu ngarora teh tah kitu bener bos ngan ulah ngaduakeun teh ulah sampai kana rincak dina saralah we lah tah kitu bener bos bener pisan ngan eta da aduh kumaha barudak teh heuh lain sing ngomongkeun nya enak pidatos lebaran poho da ka di dieu ge karena nolok pisan ngomong ka dieu ngomongna dek ieu ka dieu di telepon eueuh deui teuing kumaha eta barudak teh asa kumaha karep sorangan di ku ayeuna mah ari kahayang aing mah sia teh ari ngobrol teh serius sing bener serius sorry kita patut ieu teh saha ieu teh atuh ari ngobrol serius lain waktuna heureuy ya nama ari sia aing salah naon seuri mah normal sia teh daripada baeud aing mah seri ibadah aing da eta mah goblok lain seuri itu mah bukan penyakit mengok ya tanya kasih bos tuh eta seuri teh kumaha bos geus sia teh naon daratang ka aing ngadon rek pararea omong goblok poin kedua ngalaya teh nyageurkeun aing keur kieu teh nu ieu suri permasalahan ka seri mah sia teh da normal kae da tuh ada yang seuri tuh bos kitu seurina mun ceurik mun orok ceurik geus aki-aki kieu mah seurinya alus sehat sia teh dipermasalahkeun batur mangamasalahkeun teh tanah koplok bangunan ya seuri dipermasalahkeun sampai bos tuh sia goblok karek kejol geus nyatu deui eta kopi deui kacida cing sia nu goblok mah da Pak eta mending baranghakan sia teh parare omong mah sok Pak ada Pak naon atuh da teu bukan naon dewek mah sok terus sok mending kene baranghakan daripada naon sia teh kalau ka dan galungan hareupeun aing jeung teu bisa misahkeun aing teh keur kieu jeung rarempo naon nyararat tuh kadinya yang duit mana?
aduh. Da malah anu hayangan ka mana ya tuh? Aing. Man ka aing loba. Waduh, aing masa kurang percaya ka maneh mah. Iya. Iya. Karena teh di nelayan deh. Barat. Tak urang teh teu boga jam THR. Aing juga urang Ih, orang boga jualan. jualan. Ih, balong ieu tah. Anu saha ieu? Bayarlah 10 juta. Anu saha? Tu aki sobleng bae, buat soblengnya bae cenah. Urang pau. Heeh. Dibuka. Boy, hari baru dah aduh ka pas katanya. Oh, cenah tadi teh. Tapi mana eueuh? Jalan ka itu tadi mah tepangi. Oh, anu kalebak. Apa mana nu buku koneng? Apa mana nu buku koneng? Sangarana eta mah deui. Oh, si eta, si Dolas. Pandai kritiknya jadi masuk bodoh di kelas. Sekelas mana? Kelas jeung aing dan aing pindah gara-gara jeung si eta. Toream. Aing boga babatuh. Hah? Kodingan aslinya. Si Dolas. Pan batu bal loba kaluwihannya. Si eta mah loba kekurangan. Ku awak anjing. Nah, si bapana teh aya kene. Warisan minta dibagikeun. Bukna. Jadi cerita teh kieu. Aing boga cerita. Cerita teh modal kita. Tah modal kieu. Tah geus modal teh ditinggali. Toto. Si hulu nanti kadu tai. Jadi kitu koneng. Kudu diaranan euy si jambul. Karunya seluan. Ada di kamar Aska. Ada si jambul. Si rambut kuning teh eta lain. Mayo. Nya cek aing loba nu ngomongkeun aing juga orang Korea kan. Anjing, bener heuh. Ngerakeun anjing. Anjing. Tanya Korea. Cak. Tiga orang hutan. Nya cek aing oge. Ngomong. Aing sebut orang Korea pasti gugup. Lu boy. Mana di mana? Cai kemana pikiran goblok turut muning. Ngelayan. Lebaran apa? Nelayan cak. Ngelayan bos Aska. Mereka lihat sapi. Sarua bos Aska. Euy, mana teu ngajak mana? Ih, sanyi. Tuh sah tunggu ngeus. Begitu tak biasa. Ini lu ah. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum. Buat pengen belanja untuk Sarua nih. Assalamualaikum. Sehat, benar aja Ayo beda di mana ya? Aduh. Cari buku. Kagak ya mah gitu.
Korea. Cara panggil cager lo. Alhamdulillah, aya we bos, kieu we. Aduh, gaya. Beda awal lebaran rambut pada dicat biasanya. Ya iya atuh itu dicecep kan WC cenah. Oh iya teh. Warna shimmer. Jika iya, shimmer mah teh baju koko sih teh warna shimmer mah. Shimmer gitu. Obongkeun usum shimmer euy. Bericak burinamnya mah. Lamun Eleh mana mah. lamun ayeuna teh kudu make lampu ya. Langsung ngurung ya. Urung bericak burinong. Jadi timbul jika rompi polisi, kasorot sawa tiga anjing jika satpam gitu Bener. polisi gitu. Erang gitu. Iya mah jadi emangnya gitu. Iya pergaulan di luar teh kieu ya. Nah, tipe itu. Lamun ceko teh Ben Hur cenah. Ben Hur. Bener. Naon Ben Hur teh? Belana huri. Tah, kieu mah keuman kieu. Teu serap. Bener. Jadi langsung ieu. Mang Topa juga lah yang dibeureman kieu. Ulang hanya. Itu mah Mang Topa 250. Hebat, aduh. Kuring ke dalam dia mah hayang. Cik tinggal atuh, bukakeun topina. Ngora deh, selain deh. Ngan kumaha ieu aing udah loba nu kosongna sih mah di pulas teh. Wig bos, wig. Loba nu kosongna beda jeung si Udung ieu mah. Bos, ieu tampi bosnya. Sok naon atuh Udung dah. Bos. Lepet. Sia mah ieu ngerakeun mau balatin ke patut atuh sia teh. Cik atuh berdidik. Oh, aing mah tuh ngajak anjing. Peniatna ge tadi rek mau sertifikat aki maneh. Sia naon waktu anu aki aing ge jual kudu. Hayang duit embung maneh. Hayang duit mah. Beuh sawah aki maneh jual itu. Sia kita lain sawah anu aki aing. 5 juta payu, main 1 juta aing 4 juta belagu maneh mah. Iya anu belegu anjing ngunah 4 juta aing 1 juta aing carekan bisa dikeluarkeun ti nu kakak. Lumayan yang beli asin mah pemedikan mah butuheun. Sia-sia dong di beubeut kang naon jadi euneur Tuh. Bos sok sieun ketempuhan dia mah pamitan teh heula. Mah tuh kalau mah kurang kene. Ketempuhan opieun beak. Ada orang aslina kudu diomongkeun nah jadi lieur ge cing teh. Siap kenapa goblok? Ayo ah. Nah, kagak lieur-lieur ketempuhan ieu bos era. Datang nu kieu mah riweuh. Iya. Urang cing atuh ari. Bos, barang atuh, barang. Gawe atuh enak kakak. Udah kedewe atuh. nya Pak mengerti. Amin. Oh, kedewe atuh barang mah. Bos ini tamu teh. Nya sok. Gubuk segala digubuk jelema teh aneh. Keur mah teu areucreuk ka dieu teh. Hakaneun ge digubuk tinggal tutupna. Aya ku kaci da barudak teh Gusti nu aduh. Ibu. Bos. Cara tinggi teh baru teh buah. Bos. Ini bener ya wis sesat. Barudak nyebarare ke. Bos mulanya. Barudak ieu geuningan janjian we geuningan janjina teh jam 3 cenah jam 2 geus di dieu. Mana ieu? Anggar kitu dina grup rame. Diantos. Anggar kieu kara ditu wae anjing. Nah, mana ge ti mana heula? Sare heula, Bos. Sebuah kuno. Sia nu goblok mah batur mus marantog sia karek datang mah. Sia nu telat mah batur mus balik ki urutna ieu. Oh, geus cenah dieu barudak. Gelo anjing jelema Jadi teh. urang anu telat teh. Ah, batur mah tapi ka mana teh di mana deui? Kebalik. Sia nu tamelor mah. Sudah aduh. Kumaha tuh. Jadi urang Bos nu telat teh nya.